Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur dangu sadaya di mana bae ayana wilujeng patepang dangu deui sareng emang di acara nu maneuh dongeng Sunda di tepasna dongeng Mang Otong channel. Alhamdulillah urang masih dipasihan yuswa nu panjang tur barokah. Tur urang sadaya siling doakeun mugia urang dipasihan rezeki anu ageng, awak cager bager, pakasaban anu aman tentrem. Amin ya robbal alamin. Hatur nuhun kadulur dangu sadaya nu tos satia manca satia ngadangukeun dongeng-dongeng emang oge anu tos ngarojong janten subscriber emang. Hatur nuhun pisannya. Oge kanggo dulur dangu sadaya anu nembean pisan nepangan ieu channel mangga di subscribe tong isin-isin lantaran subscribe eta haratisnya supados tiasa kenging notifikasi lamun emang ngalajengkeun hanca dongeng. Hayu urang teraskeun hanca nu katunda dina jejer carios dedemit leuwih buyut bagian nu ka-16 masih yasana Ki Dagar. Ulah hilap cur cikopina kaparayun. Hai tot heug met kuring satuju kebon anu dikalereun lembur bakal dibikeun ka maneh lamun maneh tepi ka hasil ngelengitkeun si Kosim, cek Juragan Barkah. Nuhun kan satu acana anggap we mimiti enjing mah masalah agan tos rengse si Kosim moal ngaganggu deui kahirupan agan pikeun salilana. Abdi permios heula kan bade ngasah bedog heula. Kawas biasana lamun datang malam Jumaah Kliwon ti sore keneh Mang Kosim geus sibuk nyiapkeun sasajen sapuratina tumpeng leutik jeung bakakak hayam kampung sarta lalauh anu sejena geus aya dina nyiru. Kitu oge rampe kembang 7 rupa, minyak seungit, kalapa dewegan, kopi pait, surutu, mada turki, rujakeun sarta menyan bodas saguruntul kabeh geus sadia. Biana ayeuna mah geus tara loba carita sabab biana mah pamajikan anu tumut ka salaki. Sabab sakabeh omongan Mang Kosim teh ngabukti ti saprak remen nyuguh kakaruhun kawas sakumaha pangakuanana Mang Kosim lamun susuguh eta
pikeun nyuguh ka karuhuna anu geus ngadegkeun lembur sugih mukti. Kaayaan kahirupanana teh ngaronjat gancang pisan. Tinu tadina jalma anu sangsara balangsak kiwari jadi jalma jegud. Jalma pangbeungharna di lembur sugih mukti disebutna ge ayeuna mah Juragan Kosim jeung Juragan Anah. Bi Anah harita nyampeurkeun ka Mang Kosim. Sanggeusna Mang Kosim rengse nyieun sasajen sarta diuk dina kursi males. Tadi keur akang balanja sasajen ka pasar, aya tukang pos datang nganterkeun surat ti Arman, Kang. Ceuk Bi Anah. Kumaha cenah? Bejana Arman di Garut teh nah? Tanya Mang Kosim. Rada curing hak ngadenge anakna nyuratan. Nya teuing, Kang. Da suratna oge can dibaca. Atuh lain dibaca nah. Na ari akang. Apan kami mah Gatot Kaca, Kang. Gatot Kaca? Naon Gatot Kaca teh nah? Mata molotot teu bisa maca alias buta huruf. Baca atuh ku akang. Pan akang mah sempet sakola SR baheula. Najan teu tamat ge akang mah bisa maca. Mana tuh suratna? Bi Anah ngasongkeun surat ti Arman. Anu tita tadi ge sing horeng geus dikeukeuk ku Bi Anah. Surat ditampanan ku Mang Kosim, tuluy disoehkeun amplopna. Jero amplop dipariksa sing horeng salian ti surat di jerona teh aya duitan. Aya duitan nah? Anak urang ngirim duit. Aya 10.000 duitna. Yah, cekel duitna. Ceuk Mang Kosim bari ngasongkeun duit ka Bi Anah. Bi Anah marah mai bungah. Bi Anah ngarasa bungah sabab pastina Arman aya dina kaayaan anu merenah. Boh cicingna, boh digawena, buktina bisa ngiriman duit sagala. Gancang baca atuh suratna, Kang. Bi Anah katempo teu sabar. Kela. Keur dieja heula. Keur diilo da geus lila tuh akang teh teu maca surat. Bobogohan jeung nyaneh ge apanan tara susuratan. Sanggeus surat diilo sakedeung kakarak Mang Kosim maca surat ti Arman. Assalamualaikum. Sampurasun Bapak sareng emak di lembur. Pak, Mak, Arman teh ditampi kalayan kabingahan di tempat nabahat, Mak. Saparantos nenangkeun putra Bapa sareng incu Aki Sukra. Arman di dieu teu disaha-saha diangken incu nyalira ku Bah Atma. Kula wargana oge balageur pisan Bah Atma teh. Arman dipasihan damel di pabrik kulitna Bah Atma. Sarta diangkat murid ku Bah Atma, digembleng ilmu lahir sareng batin. Arman sehat walafiat sareng betah di Garut teh, Pak, Mak. Mugia Bapak sareng emak oge sarehat, teu kirang naon-naon di lembur. Arman ngintun artos 10.000 kangge jajan Dewi sareng nambihan meser beasna emak. Ulah hilap peserkeun Bapak bako karesepna, Mak. Salam baktos ti putra anu nuju ngumbara, Arman. Mang Kosim nilepan deui surat bari panona kekereceman
ngarasa kagagas kana kanyaahna nu jadi anak anu ti leutik keneh ge nurut sarta bela ka kulawarga. Bianah mah cipanona langsung bae nyurucud ngalembereh maseuhan pipina. Kumaha nah Arman teh urang titah mulang bae ka lembur kitu. Karunya di ditu digawe meureun gajihan ge teu gede. Mending ge sina di dieu sina mantuan akang ngalola usaha urang. Ulah Kang, keun bae si jaluma keur diajar hirup. Barina di ditu teh apanan keur ngalap ilmu ti Abah Atma. Keun sina tutug heula ngalap ilmuna, sangkan jadi lalaki anu masagi, anu kuat jasmani sarta rohanina. Ke oge lamun geus tamat diajar nama, pastina bakal mulang deui ka dieu. Bener oge nah. Barina lamun ayeuna mulang mah pasti Neng Arum anakna si Barkah unggal poe norojol ka dieu. Malah bisa jadi si Arman langsung dipulung mantu ku kolotna Neng Arum. Sabab nempo kaayaan urang ayeuna anu geus bisa ngaleuwihan maranehna. Ari masalah kadinya mah kumaha jodona bae Kang, dan nu ngaranna jodoh mah jorok sarta Gusti anu kawasa ngaturna. Emangna akang teu doa kitu lamun Arman ngadahup ka Neng Arum? Ari Neng Arum namah budak bager nah, anu teu cop kana hatete kalakuan kolotna. Enya mun bisa mah ka awewe sejen si Arman teh, ulah ka anakna si Barkah. Kawas eueuh deui bae awewe atuhna. Heueuh da eta mah masalah hate Kang. Kumaha lamun anak urang nage bogohna ka bina-bina ka Neng Arum? Mak nyarek dilarang-larang. Nyaeta ulah sina balik heula si Armana. Sangkan teu diajak kawin ku anakna si Barkah. Urang balesan bae suratna. Urang bejaan bae lamun urang mah sarehat sarta usaha kang geus ningkat. Sangkan anak urang di ditu teu mikiran teuing pangabutuh urang di dieu. Pasti mikiran urang anak urang teh nyangkana urang masih balangsak hese dahar. Enya Kang, gancang atuh balesan suratna. Heeh, ke heula atuh. Neangan heula pulpen jeung kertasna. Menta ka si Usro. Aya buku parantinya tetimbangan sarta nginjem heula pulpena kitu. Biana langsung gura-giru kaluar ti imah. Pikeun nyampeurkeun si Usro anu keur nimbangan hasil beulian tatanen ti patani. Peutingna Mang Kosim indit ka saung kebona nu aya di sisi walungan Ciwidey bari mawa sasajen sanyirupinu. Di jero saung Mang Kosim andekak sila. Parupuyan geus marong ngelunkeun haseup bodas. Mang Kosim ngarames menyan. Puruluk menyan anu geus rada lembut teh dipurulukeun kana parupuyan. Bual haseup bodas tambah kandel. Seungit menyan nyambuang minuhan rohangan. Mang Kosim macajang jawokan khusus anu diajarkeun ku Dewi Makarawati pikeun ngangkir dirina. Seor, angin ngadadak ngagelebug tarik. Saung tepi ka rerekotan. Cungung anjing babaung mani melewung. Keak, koreak ngelak dina suhunan. Bling. Sada sora nu leumpang di pipir. Peledung. Ngadadak aya haseup bodas muih di hareupeun Mang Kosim. Mang Kosim curinghak bari nyerengeh seuri. Manehna geus apal lamun jungjunganna anu geulis Dewi Makarawati datang harita. Jelegedeg haseup bodas ngajenggelek jadi hiji wujud saurang awewe geulis make papakaian sutra hejo anu ipis kacida. Tepi ka parabot
disajeroeun eta pakaian teh atra katemponajan rada samar. Sembah pangabaktos kahunjuk panjenengan Kanjeng Dewi, ceuk Mang Kosim bari cedok nyembah ka eta awewe geulis anu tayalian Dewi Makarawati. Katarima sembah sujud andika ku kaula Kosim, walon Dewi Makarawati. Nah, anjeun aya di pamenta kawas malam kliwon kamari. Dewi Makarawati langsung betu manya kitu, sigana bae geus apal lamun Mang Kosim boga maksud anu sejen dina hatena. Sumohon Kanjeng Dewi, kieu cariosna mah Kanjeng Dewi. Derek-dek be Mang Kosim nyaritakeun ngeunaan dirina anu dibegal sarta diancam ku Mang Kemed. Kitu kajantenana teh Kanjeng Dewi. Mang Kosim mungkas caritana. Keun babari nu kitu mah lakukeun bae kawas harita ka jalma anu ngaranna Ukri teh. Ayeuna mah hayu urang sosonoan cara biasa Kosim. Kaula teh geus sono ka anjeun. Dewi Makarawati ngagibegeun awakna, porosot pakaian ipisna langsung bemorosot leupas tina awakna. Awak Dewi Makarawati anu lenjang tapi bareuneur ngeusi teh ngalanggeor ka sisi ranjang anu diseprean bodas sarta dihias ku kembang malati. Dewi Makarawati diuk ngangkang dina luhur ranjang bari ngablenyeh seuri. Curugna ngagupayan ka Mang Kosim. Mang Kosim langsung bae gagancangan ngudaran papakeanana sarta ngadeuketan ka Dewi Makarawati. Dewi Makarawati ngagoler dina ranjang, dua sukuna ngagelung kana beuheungna Mang Kosim sarta langsung narik sirah Mang Kosim ku dua sukuna. Peuting Jumaah Kliwon harita kaayaan di saung jati teh sarua jeung peuting-peuting Jumaah Kliwon sejena. Sora ranjang anu rarekotan dibarengan ku sora anu sarta seunghah kawas anu ngadahar sambel lada teuing. Di luar hawa beuki karasa tiris sabab poe nyedek ka tengah peuting, tapi hawa tiris eta teu dirasa ku jalma anu make papakian hideung anu harita jujuringkangan di antara tatangkalan ngadeuketan ka arah saung Mang Kosim. Beungeut eta jalma teu bisa katitenan sabab manehna make taregos hideung anu nutupan beungeutna. Ukur sapasang panona anu gular gilir rancingeus nitenan kaayaan di sabudeureun kebon Mang Kosim. Sanggeus yakin didinya eueuh jalma sejen kajaba dirina jalma ditaregos hideung anu tayalian Mang Kemed anu rek ngalaksanakeun tugasna pikeun ngancam atawa nandasa Mang Kosim. Keketeyepan ngadeuketan ka saung jatina Mang Kosim. Si Kosim sigana aya di jero saung sabab katempo di jero saungna caang ku cempor. Tuh manusia, rasakeun akibatna. Anjeun teu daek nurut kana omongan dewek Kosim. Mang Kemed ngagerentes dina jero hatena. Manehna lalaunan ngadeuketan kana pantos saung. Leungeun Mang Kemed lalaunan nyurung pantos saung, tapi panto pageuh sabab dikunci ti jero ku Mang Kosim. Dan ieu saung kawas pila bae, kabeh tina kayu jati anu dipernis. Pantona maneh teu haga, disurung teu oyag-oyag acan.
kawas sora anu rerekotan. Aya sora awewe sigana. Wah, kapanggih ya Kosim. Sigana mawa awewe salingkuhanana kayu saung. Mang Kemed nempelkeun ceulina kana liang kunci. Sora-sora ti jero saung beuki kadenge jelas ku Mang Kemed. Jelas, sigana si Kosim kur tandur di jero saung jeung awewe sejen. Keur kitu selengseng kaambeuk ku Mang Kemed bau menyan anu awor jeung seungit kembang malati. Bulu pundukna Mang Kemed ngadadak muringkak. Bau menyan geuning jeung bau kembang. Duh, buah-buah si Kosim kegalai korot. Mang Kemed beuki penasaran manehna ngintip dina liang kunci. Tapi kusabab beranjang teh disimpena di sisi rohangan nu katempo ku Mang Kemed ukur sasajen jeung parupuyan anu haseupna masih terus ngelun. Duh, teu katempo jalmana. Ukur susuguh maninga barak kumplit sarta parupuyan. Mang Kemed tatanggahan ka luhur panto. Kudu diintip dina liang angin sigana. Karak bisa jelas katempo kabeh. Saha bae nu aya di jero. Mang Kemed culang cileung. Breh, nempo bangku leutik paranti reureuhna Mang Kosim lamun ka kebon. Bangku leutik dicokot ti hareup saung, tuluy disimpen di hareup panto ku Mang Kemed. Lalaunan Mang Kemed naek kana bangku, sanggeus nangtung dina bangku. Kakarak Mang Kemed bisa ngintip ka jero rohangan, ngaliwatan liang angin atawa erang-erang. Sawaktu nempo ka arah ranjang anu keur dipake galungan ku Mang Kosim sarta Dewi Makarawati, Mang Kemed ngagero. Teu katahan bakat kureuwas leungeunna langsung nungkup bibirna anu katutupan ku taregos. Panona buncelik awakna ngageter tuurna nyorocod. Anu katempo ku Mang Kemed harita Mang Kosim anu buligir teu make baju teh keur patumpang tindih jeung hiji buhaya badag anu sisitna hejo herang. Sungut buaya panjang rubak sarta ranggeteng ku sihung. Buhaya teh keur calangap bahamna bari nangkarak. Panona peureum beunta sedengkeun Mang Kosim harita keur nindihan eta buhaya. Mang Kosim jeung Dewi Makarawati ngagebeg ruas sabab ngadenge sora ngagero katahan ti arah panto. Mang Kemed beuki ruas sabab manehna kato hayan ngintip. Gancang Mang Kemed turun tina bangku ngan bae kusabab gurung busuh turuna. Mang Kemed tijalikeun solontod bru manehna labuh. Kolotrak panto teh ngolotrak kuncina dibuka ku Mang Kosim. Karak ke panto ngareket Mang Kemed gancang ngabrengbeng lumpat bari rada engke-engkean. Mang Kosim mencerong ka jalma anu keur lumpat. Jalma di baju hideung sarta di taregos hideung. Moal salah si Kemed paling ge ngahaja ngintip aing sigana mah. Sabab kahayangna teu digugu. Mang Kosim gancang nyampeurkeun ka Dewi Makarawati anu geus make deui bajuna. Kanjeng Ratu, jalmi nu ngintip eta teh si Kemed. Jalmi anu bade diwadalkeun ku abdi. Manehna anu pura-pura jadi begal megatan abdi teh. Lamun kitu, keun kaula anu bakal ngudagna. Ku kaula bakal dipaehan sarta langsung dibawa ulah tepi eta jalma ngucah ngaceh rusiah urang, ceuk Dewi Makarawati. Sumohon teu langkung pangarsa Kanjeng Dewi. Sim, isuk-isuk buruh keur anjeun kawas biasa teang diranjang ieu. Kaula ayeuna mah rek nyaeret jalma nu ngaran Kemed eta.
Dewi Makarawati ngagibagkeun awakna pledug wujudna rubah jadi haseup bodas. Anu saterusna eta haseup ngablesat gancang kaluar ngaliwatan pantos saung. Duh, hahai tot waktu senatanya kapan dulur dangu sadaya amang tunda heula ieu cariosan semet dieu mugia urang di pasihan yuswa nu panjang sahengga tiasa patepang dangu deui di cariosan nu salajengna. Aduh hampura ieu turun hujan geuning jadi sona ditambahan ieu ku sora cai hujan. Oge mang teu bosen-bosen nyuhunkeun di hampura ku dulur dangu sadaya tina sagala kalepatan oge kakirangan emang dina ngamedarkeun ieu dongeng oge dina ucap kecap bahasa Sundana nu insyaallah emang moal eureun rek terus belajar kanggo ngaendah ngabebener ucap kecap bahasa Sundana. Kitunya dulur dangu sadaya sawang sulan deui mangnyuhunkeun di hampura urang pulungan nu endahna nu saena nu bagusna urang alungkeun nu barututna. Emang seja undur diri. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.